geus ngarewas batur karunya jenok di hareup aya jenok aya jenok keur nunutan terus nunutan jenok odedehem sakebekna jenok keur nunutan nepikeun ka kere bener jenok kawitan wae nyesok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge anu ngawaler salam simkuring mudah-mudahan disalamatkeun tina wabah corona. Amin. Anu kaduana sing dikampilkeun ngarah rezeki. Amin. Anu katiluna sing digampilkeun mayar hutang. Amin. Meni asa kompak asa MBK kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada kompak pisan mudah-mudahan anu ngawaler salam simkuring jaga simulebet kana surgana Allah. Amin. Kamu anu teu ngawaler salam simkuring di mana hoyong lebet kana surga wayahna nyusul kana ojek. Kemana wae siapa? Aya eueuh. Nya eueuh juriga. Atau mending ngawalarnya sakali deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. Al khairu wasyaru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak pangjejer acara anu kusim kuring dipihormat wabil khusus keluarga besar Bapak Sahibul Bed, pangersa Bapak apa naon gitu ya? Abai. Itu bisa maca kemana? Itu bisa maca aksarana leungit kabeh. Cik gitu. Ih, mana kita percaya wae lah. Bodoh. Lain bodoh ari aksarana leungit. Wah, lebih kesedihan. Sedih kemana deh? Oh, sarua tak bisa maca. Cik Eha, saha nu ajarna ieu teh? Pangeresana Bapak Dede. Dede. Sarua orang bisa maca. Astagfirullahaladzim. Heula itu tuh bisa maca atau panon burem? Burem. Iya di dia can kapangi nu hajarna diteunana di belah mana? Oh nya ieu. Nu luhur mah ya Allah. Sempurnakanlah kebahagiaan kami. Oh, jadi nu hajat teh kami. Ampun Gusti ieu neneng anu hajat. Nya keluarga Bapak Bayat kita. Bapak Abai. Laras Bapak Abai. Kepunten Pak Abai. Nya miwah Ibu Eda anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan kebahagiaan nyarangan aranjeun sakeluarga. Amin. Atuh teh hilap oge wabil khusus kamoka para alim ulama wa zuama asatid wa asatidat anu kusim kuring dipi guru kalayan dipi hormat teka kantun oge para hadirin kaum muslimin wal muslimat nu aya di ieu pertempatan anu insya Allah
dimuliakeun ku Gusti Allah. Amin. Teh hilak oge kamu ka Bapak RT nu Perlente, Bapak RK Perceka, Bapak Lurah nu Saimana, Bapak Koramil nu ngiring andil, atuh teu kakantun oge kamu ka Bapak Camat nu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah ngalangkungan kudrat sareng irodat mantena Allah. Urang sadayana tiasa riung mungkulung sareng patepang wajah sareng reng-rengan simkuring sapara kanca direng-rengan nada dan dakwah CEH Group. Kalayan diuwuh ku simkuring anu pangkasepna salamar capada Kasep cek saha? ceuk anu kapaehan nepangkeun jenengan simkuring sareng karakter simkuring teh patilasanana Nikita Willy. Nikita Willy urang mana? Urang Cibuluh tukang lotek. Kemana we mana nyarita? Kemari mah cenah Nikita Willy teh dagang beunteur. Beunteur. Terus mangkai mai. Ini mah meseran kaya. Untuk kemana wae sih teh kadang ku silalang gitu ka silalang. Wah, ya ade. Karunya tengah kawawuhan atau wawu-wawu jeung cerita. Besok teruskeun ah. Nepangkeun jenengan asli simkuring. Nu asli ya. Pamasihan ti Inung anu nganung ti Bapak anu ngayuga jenengan simkuring Mang Adam si batu batre ABC. Naon ABCD? Singkatan. Ariana, Aku mirip Anjasmara. Ari B na, Body kayak Berry Prima. Ari C na, Calon suami Marsanda. Ari B na, Dada cowok seganteng gue. paling-palingnya gak ada cowok segeding gue. Tuh arap-alan orang dia ge matak aya nu keprok. Kamaneh jadi. Alhamdulillah oge dipasieun kadua anu tos teu bireuk deui gaduh gelarna saha sering nancep di layar kaca nancep di Bandung FM gaduh gelar CEH sacenah Bu CEH nami aslina Mang Jajang Kamsur ABCD Sarua, ada sagu Aisyah Ana, anu mirip Sahrukan. Ai B na, Body kayak Amitabh Bachchan. Ai C na, Calon suami Neng Wulan. Ai B na, Dia lagas masih bujangan. atau suruh bujangan itu sebelum kenyaman. Hari dina panggungna. Kemana wae? Mangapa kalau disadana supados tenyang kolong ting kana waktos urang pada heula ieu kaca cenah disada mangga urang aturkeun heula lingdang di ngalang tembagna ngalangkungan kaca. Apa. Warna lalintung tang kreng teh. Eureun. Ieu sadang deui teh. Naon? Ai abdi mau dikenalkeun ing geula. Maneh teh ngiluan? Nyamiluan pantiluan teh. Oh, kamu teh obek? Apa kamu masih jualan cilok? Kemana Dewi? Kemana sih? Tepangkeun heula atuh sarua. Oh, sarua. Hayang make ABC. Make ABC. ABC naon? ABC Moka. Oh, gitu gini eta. Napangkeun para wargi sadayana anu katilu. Anu bebeg. Anu dedeg beke rupa teu sabaraha. Baiknya. Halus. Oh, halus. Nepangkeun anu katilu jenenganana Mang Oded ABCD. Sip. Ai sarua mah genah. Ari Ana Anu mirip Ujang Bokir.
Bena body kayak Bapak Kadir. Cena Calon suami mak lampir. Dena Dia turunan juri kucir. bisa wae maneh halus dorong. Anu aslina ibu sanes Mang Oden ABCD tapi Mang Oden SBY. Oh SBY naon? Singkatan Naon? Oden Saageng Boto Yakult. Abang letik si Juri. Najan angin ibu Bapak Mang Oden teh kantos ngiring berjuang di tahun 45 kenging penghargaan ti pemerintah dipaparin gelar Mang Oden Kolonel. Naon kolonel? Kolot sagede menel. Sudah tidak ausis Juri. Alhamdulillah dina ieu saat urang aya syukuran aya hiburan. Bapak hajat ngayakeun syukuran sareng hiburan margi Gusti Allah nyiptakeun makhluk nate secara azwaja. Papasangan aya beurang aya peuting aya awewe aya laki aya surga aya neraka aya nu kasep jeung nu goreng patut aya nu beunghar jeung nu sangsara. Tilu makhluk diciptakeun ku Allah malaikat manusia beh dituna aya setan. Kemana si Juri nunjukna cing sekali kumaha bete aya manusia aya jin. Kieu Gusti Allah teh nyiptakeun makhluk nate secara azwaja. Papasangan. Memang bener. Aya beurang aya peuting. Nya. Aya awewe lalaki. Aya anu leutik aya nu gede. Nya. Aya surga aya neraka. Tilu makhluk diciptakeun ku Allah. Aya manusia aya jin beh dituna aya setan tuh ibu itu berarti pas ka urang nunjukkeun kumaha mun ka abdi dibalikeun abdi tuduh setan ieu jin berarti maneh genderuwo kitu mah sarua nya mangapa orang bisa sadayana mohon urang sangakeun hariringna kawitan sanaos ngalangkungan hariring dina kacapi. Insyaallah kurang dia bakal tiasa nyanak manfaatna. Sok sanaos kantenan bijil nanti para kiai, bijil nanti para ustad, sok sanaos bijil nanti bujur hayam geden ari endog macan. Canak bu endogna bujur hayamna simpen dina sayangna, hayamna kencarkeun. Jadi misah bujur jeung hayam teh. Hayam acokan nog bujurna ngenog. Kamana we? Sok sangat kawitan kurang ngadoa ngalangkungan hariringnya. Biserek hiburan hilang hiburan kacep Robi itu hilang. Jika juga tahu cidur. Iya hayam kalkun teh. Aduh. Nyase we kalkun. Asa kapitan ningali maneh kikituan. Cobi nyobiana. Tempo abdi tempe nyadak kacapi paeh itu idin di paehan kacapina. Mana masuk kemana wae meujeun nya idin maehan kacapi. Dengan idin cing. Aya sakaya itu. Kade daerah. Punya mana amar we. Tadi luhur tadi hanap meneman tadi bere wae sok kawitan kayaknya jang apa saya itu jang lalan
Odet Kulan Adang Laras Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa ngumpul sareng wargi-wargi anu aya di Cibulu ieu pangalengan lucu. Laras. Dina acara syukuran hitanan putrana pangresana saya bebet saya bapak buka pangresana Bapak Abai Sunandar Sunaria Republik Indonesia antara cakupanangan tek-tek Patriot dan sebagainya Indonesia Merdeka. Sampai merok. nah siapa yang ngaran tapi nyambung karena tek-tek bengeng Pak Abai we kunjung Pak Abai Sunandar Sunaria Saputra Indonesia Pak Abai Kang Ibu. Oke ngiring-ngiringakan ya wargi-wargi para bustami sadayana Bapak Ibu Teteh Akang adik-adik sadayana Rupina di rumah akhirnya kang hidup anu dihitan Cep Robi Ataya Chef Robi Ataya Rizal Fauji Minangkabos Papai RT RW Roji Rijal Minangkabau mudah-mudahan hidup kasep sabanan dihitan sing damang satrasna Amin jantan urang kali anu soleh Amin. ulah jantan urang kali anu salah Laras sabab anu salah mah bakal jadi suruh jaga dia lahir Laras sing pinter sing bager sing tunggu ka ibu rama sing berguna kangge bangsa sareng agama Amin mangsa-mangsa yang beris dongkap sing jantan jajaka anu percaya pinuh wibawa Amin ngadu anak urang ku hariri ngodetnya Nyasa Sami wae Geret tampakin Kumaha cek dua dampak panangan Pika mampir elek gitu kan hatinya ngarep ka Gusti nomor pengen Bapak salah jeneng prak ngadu sing usuk sing sanyana adang Laras pasrah sumerang nutup panandenya Ayah sekali sewa gerak damprak dua dampak panangan hati ngarep ka Gusti nomor baik Allah prak ngadu sing usuk sing sanyana pasrah sumberang nutup ramean dunia sudah ngintip mana sugan urang soramani nu alus teh Gusti duh Gusti kumaha cenah bisa daya adet nya kagungan Gusti Laras hirup di adang mang maut orang kenang leang maka yang diheupkeun ai maneh hari ngaleung mah ngaleung ibu Han kumaha tengaran batur diruksak lain diruksak pernah di kumaha bete dibalikeun oh dibalikeun kieu-kieu ge teh ngaran teh meunang ngabubur beureum jeung ngabuburit bubur bodas bro eta jeung ngabur bodas tong dibulak-balik kumaha atuh kuduna oke jung hirupna ada kadang mang pengadang emang Kuduna. iya kuduna kieu hirupna abdi mang adang kitu tah oh adang emang tapi bolak balik gitu ya hirup abdi mang adang kitu tah naon deui ya adang lain maut kumaha adang geus tong dituluykeun hirupna abdi mang adang geus we oh tong dituluykeun kita tadi atuh hirupna abdi mang adang
Geus surah. Astagfirullahaladzim. Itu si Adang gitu. Iya teh nu salah teh si Adang atau adidinya. Adang dia gitu. Cing balangor hirup teh tuh. Era tuh mana teh? Cuk Adang. Iya sing bener era ku urang dieu. Ada mah era mamane. Saha? Urang si Adang. Si ieu mah aing ngomong luwai liweuy aing kana dahar gembul. Acan. Wah acan heuh sarua atuh. Geuning ke bareng atuh. Sakieu ya eseng teuing mah. Kudu dicontoh we ku Afgan maneh mah. Manya ya Afgan setem di beke. Apaan tadi pas urang nanya pas itu nonton itu teh tempat eta teh di Alba katincak sapi. Mereka sakieu we ye. Hirupna abdi mangadang titik. Namun Odet bener, ngabejaan teh urang ge disakolakeun baheula ku Indung. Cek guru teh make titik, lain cara Adam. Kitu tah. Geus salah Adam, salah. Si Jori telah gumelis. Lain gumelis. Naon? Lepay. Bisa. Besok. Hirupna abdi mangadang titik. Astagfirullahaladzim. Sugan teh bener we ngomong teh moal diturutan teh. Anu ngeres. Anu leres ngomong batur geus leres ge. Ya kieu ya. Mane mah hese pisan. Hirupna abdi mangadang. Cing masih kayaknya diturutan. Hirupna abdi mangadang cap. Astagfirullahaladzim. Ai maneh moal eling-eling hirup teh. Cing era atuh maneh teh. Iya, adang cacak hiji di pepatahan tepi ka hese. Ngomong model Pak Ustad seueur murang kali heuit nonton di dikna. Sakitu seueurna cacak hiji hese. Anu leres Odet. Leres oden. Da oden malah ras. Sakieu ye terakhir. Hirupna abdi mangadang. Benar. Musik ya. Hirupna abdi mangadang. Tah rupina ibu bapak ieu turunan anjing bulldog gitu. Panuju. Itu salah kisah si eta di pepatahan teh. Kumana sagala diturutan. Itu diturutan, iya diturutan, namun bener diturutan karep. Mereka mana ya? Cek si Adang kita kaharep. Maksud kaharep teh yang hareup ke si eta dek nurut dek nyontoan. Karep teh ka dieu. Dia adu tentara. Ampun, Odet. Naon? Tarang jauh diadukeun untung tarang urang memeh ka dieu di KB heula. Ayo saya teh kumaha musuh tarang mah jual kitu. Kitu keun deui digana. Kieu lamun elek sagala diturutan kieu. Hirupna abdi manghadang. Pak, tumplang. Dah mana sekali diturutan, orang ibu titik diturutan titik, orang kamu diturutan kamu camalu itu kamu ngelenung sih. So, Fatihah. udah bisa. Hirupna abdi mangadang abdi juga di rahmat Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon deui atuh Adang? Nah, anu kieu na eueuh. Iya. Tumpang. Nah, eueuh nu kitu na.
emangna urang teh nu gelo kudu gituan. Dipikir-pikir mah. Baik tingali ibu-ibu di payun teh nu gituan. Salah rehat. Ai bapak-bapak itu teh nu gituan. Rama. Ade-ade teh nu gituan. Salahkeun. Berarti nu gelo. Si Adang sorangan. Jadi nu gelo teh Aneh. urang teh Gelo. alhamdulillah. Batur mah amok. Oh iya si Adang. Semua alhamdulillah. Urang mah atuh disebut nu gelo di ieu panggung. Logikana kumaha? Logikana urang masih keneh dibaturan kuno burung jeung kuno edan. Atau berarti orang teh sarua gelo kabeh. Iya, hidup gelo. Da urang mah lamun teu gegeloan moal umroh. Umroh ka mana? Ka tanah longsor. Ka mana wae segitu. Sok lajeng keneh ha. Kumaha cenah? Abdi sadaya kagungan Gusti Terus hirupna mautna abdi muga dirahmat Gusti rahmat Gusti. salajengna Demi wanci satamana jamaah ya dinaruki Adang. Laras jeung Demi wanci satamana jamaah ya dinaruki. Baras pisan eta. Demi wanci satamana jamaah ya dinaruki. Ya. Demi wanci satemena jamaah dina Coba. iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina bebenaran iwa anu iman iwa anu soleh silih wasiatan dina kasobaran. Coba. Salajengna. Demi wanci satamana jamaah ya dina ruki ode. Ih, laras sehat atuh. Demi wanci satamana jamaah ya dina ruki. Iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina bebenaran. Iwa anu iman iwa anu soleh silih wasiatan dina kasobaran. Allahumma sholli ala Nabi Hasimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslim. Allahumma sholli ala Nabi Hasimi Muhammad wa ala alihi wasallim tasliman. salajengna kumaha. Ya pangeran sembaheun urang-urang sadaya Laras. muka lama je salawat kang basa Nya. lima kakak jeng nabi halal Salajengna kumaha. Rasul Allah dari Bani Hashim Muhammad sakulah wargi karobatna sahabatna pun kitu adi sadaya. Cik kumaha salajengna.
lain urang mah asa kuararaasnya ngami di Patepang sareng wargi-wargi anu aya di daerah Garut ieu ucu Apa lagi di Garut cenah. urang gua salah pangumpan ka Garut acaranya Lain ujung Garut cenah. di daerah naon itu Tasik. Ampun, oh iya Garut itu Tasik. daerah naon ada Pan urang teh urang dieu ya teh geus apa di Bogor. Sarua aduh. Cibulu nya urang Cibulu Pangalengan salam baktos kada sadana wilujengnya mudah-mudahan ku aya patepung urang jadi nawi ieu sing dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala amin mudah-mudahan kempungan sing aja untung patapang sing nyarak bagja amin Amin. Padeukeut sing langkung geugeut ngaraketkeun patali mimitran langkung geugeut geus antaus insan sareng insan ngayakeun silaturahmi bagja dibarengan sugema mudah-mudahan wae urang aya kempungan ieu sing dibubarkeun tina sagala panyawa kasedih kapuri Ya. oke si Asep mudah-mudahan sing engal angkat di alam dunianya Si Asep mana? Asep corona aing mah tong make Asep. Tong make Asep. Wes si si Covid. corona Kuduna mah tong Asep babangokkeun gitu. ya beberapa corona saya angkat Amin. karunya kanu barade syukuran naon teh asa kalangan Pang-pangna urang jadi kurang panggung heueuh. Baik. Tong boro ayeuna nu tukang panggungna atau urang anu sok manggungna. Nu hajat ge anger we tempo dia teh pan rugi jadi apa nah hayang syukuran, hayang hiburan. Benar. Ku ayana corona teh. Salah. Mudaya mau teu dicetok. Tapi di teh urang aya aki-aki patun alhamdulillah nuhun ku aya corona teh mudah-mudahan sing lami ieu corona Nah kumaha? Nah, kaki-kaki